grafika entertainment pimpinan bakal sama matakan dia di AMC Pak Mori aduh alamatnya di Jalan Lingkar Sukapura Kecamatan Waduh Kabupaten Sumedang upacara mapan calon pengantin di kawinan.
Kudu yang tepang sareng gua, pokoknya seberapa tadi sareng mobil, sareng motor gitu. Mari palalawur, mari kalalawur kieu. Malu mari manggung di sisi jalan teh pangulin jeung motor jeung mobil. Atuh beulah yang sumping. Nah aturkeun jeung sepitan, calon besan anu dieutis mohon. Dieutis. Pawenang kacamatan Jati Lokal Peratus Sunduk kaya patempatan. Sareng gua sabaraha kanca Gusti Bagja. Suka teh moal leuli opat moal leuli lagina. Opat bulan sia teh deuleu aing teh kegieuan. Menika sono aing teh ngahakan daging awak tadina 70-18 kilo. Leungitna oge 80 kilo sia teh. Tapi kamin awak aing ayeuna. Bu akibat sik akademi Covid. Naon akademi? Taeta ya akademi Covid-19. Ulah ngadoa mudah-mudahan atunya sanaos nyangker ieu situasi ieu urang diselametkeun sadayana. Mudah-mudahan ieu si Covid-19 legal. Dicabut ku Allah Subhanahu wa taala kawin. Akhirnya di bapak saya nggak bisa logianya kurang jauh logia dengan anu pak tulak bagi mundur mundur maju lepuk taruh itu dengan sabaraha eta sabaraha buka 10.000 Morilah sebelah tiap jauh 10.000. So, bang, bulan bagi. Mundur, maju. Jaipong, lembu. Asa dengarin lehan, air dengarin lehan. Asa dengarin lahirnya. Coba 30.000 lah, 30 cek di sawer sebagai Bapak Suryana, terus Bapak Indoy, Bapak Mehmet Rahmat, kira-kira bakal nyawer ke lu aja. Bapak Haji Wawan, oke aja, Bapak Haji Wawan Gunawan, terus Bapak Haji Tajah, Bapak Li, Bapak Parman, Bapak Oli kenyawer kawan itu. Terus Bapak Tata Rusmana Mantan Kades. Ya, di Karya Utara itu untuk Bapak teh. Yang sokan mulai 30.000. Bang, pula batik. Mundur sama mundur. Maju. Gak hitung. Lepuk. Saya kene 1 tahun aku aing borong. Bang, tulak batik. Mundur sama mundur. Maju. Gak hitung. Mainan kesedaran pulang dokter ini dengan pangeran Fakir sebenarnya mana kalau ini dengannya bohong pajak si aku buat si bebe kurang calukan negara si bebe mah kudu kue aja sok kosol dalapan ilmu dalapan 24 konter ayah samsu wios jarum coklat terbaik jangan ini doain bebe kira-kira dia lah ayo gua ampun sih lo kira-kira
maneh teh anak. Aing teh melangkap. Maneh mah aing teh manehana oh. Jika nugus ke waduriat we sia teh ka kami teh cara baheula. Maneh aing teh kaon mandilak saeutik sia teh. Nah, aya maneh cuwe. Kumaha aing aya merkosa sia teh. Aing maneh ngomong teh suka mana we era aing teh. Lebungan kaya ka bapak besan ka ibu besan geunam calon ya. Ka calon manganten pamegat. Sok urang nepangan ka Bapak Suryana kira mohon kapan cek-cek itu nomornya nomornya kayak Ibu Juhaina kayak Ibu Juhaina ya kak Bapak Soy nang ayah Bapak Mehmet Rahmat makanya ayah keterangan di taha anu mere sodako woy ayah masih punya woy minggu sing yakin woy isukan bakal pagi yang woy sakit gerak sing sahat anu mere sodako Bapak Beca kami oh siapa nah itu teh kaulah aduh gusti kamu ada siapa gobis ini makan itu obat dulu orang depangan heula sok atuh Bapak Hajat Bapak Emen Bapak ya kan kira Pak Emen teman Bapak Rahmat segala ke Ibu Eti tuh malah banyak tolong tuh kan alhamdulillah ya nanti aduh mungkin sih saya bisa kaya alhamdulillah Bapak siapa tuh sok kakak bilang ya mohon ngaji
daging jimat awak nulami kian-kiantu kira tampi pangbagia bagia kauning ati nulang mangkat ngarasa gumulung lalembutan hiwari geus kadang kapan bayi kita kalungkeun utang tagis pangbagia bar hingga amar wata sudah kapur keluarga selalu nanti kasumbingan dan diwari para masini matali jam cikgu bahula kumsi matali ayuna masih di rangkaian prosesi upacara adat Bapak calon pengantin kurang sangatkeun dina persembahan dari persembahan bangetnya. calon pengantin di Anggun Grafika Entertainment
anu dipimpin ku pangarasa Bapak Tatang Setiadi anu alamatna di Jalan Lingkar